Gusti pikiran hirup jalma zaman kiwari nu loba ku salah arti tunggu di parut catang dirumpak duh Gusti ka gunung dipake munjung sagara dipake muja antukna jadi cilaka tuh Gusti munjung mah kudu ka indung muja mah kudu ka bapa geus pasti hirup bakal moya pan saur aki lengoy ge lamun hirup hayang bagja kudu nyepeng sajuta sabar jujur jeung takwa pan saur ati lenghoy ge lamun hirup hayang mulia kudu nyepeng sajuta sabar jujur jeung tawakal montong arah jeung subaha neneda kanu kawasa montong arah jeung subaha upaya bari usaha tangtu hirup kamu ya Gusti pikiran hirup jalma zaman kiwari nu loba ku salah arti tunggu di parut catang dirumpak duh Gusti ka gunung dipake munjung sagara dipake muja antukna jadi cilaka tuh Gusti munjung mah kudu ka indung muja mah kudu ka bapa geus pasti hirup bakal moya pan saur ati lenghoy ge lamun hirup hayang bagja kudu nyepeng sajuta sabar jujur jeung takwa pan saur ati lenghoy ge lamun hirup hayang mulia kudu nyepeng sajuta
sabar jujur jeung tawakal montong arah jeung subaha neleda kanu kawasa montong arah jeung subaha upaya bari usaha tangtu hirup kamu aya tangtu hirup kamu aya tangtu hirup kamu